Naklina diturutkeun kana sifat pasorta dipikirkeun sairati jeung naklina diturutkeun kana sifat pasorta dipikirkeun dalil akli jeung naklina diturutkeun kana sifat pasorta dipikirkeun ijikeun ari bukti Allah nulolong mustahil sabab sifat pasorta dijadi dalil dalil akli jeung naklina diturutkeun kana sifat pasorta dipikirkeun. Alhamdulillah wa syukurillah. Ahli pengawasan suku Jumaah di Cibantar digugurkan rahmat Allah sehingga di sana bisa ngabasakeun ngabahas kaunuhu basiron. Kaunuhu basiron teh sifat manawiyah. Ari basor mah sifat ma'ani talajum antara ma'nawiyah dan sifat ma'ani. Tiap ayat ma'ani aya ma'nawiyah, kumaha bedana teh? Ari ma'ani mah sifat tetep dina dat, ma'ani cara hideung tetep dina kopea eta ma'ani. Ata bodas tetep dina kertas itu ma'ani. Ari ma'nawiyah mah kaayaan kertas eta anu bodas, kaayaan kopea eta anu deui ma'nawiyah. Basor aya di Allah ngadangu ningali basor ningali aya ningali di Allah itu basor. Ai kaunuhu basir kaayaan Allah eta anu ningali. Kusabab urang boga tekad bahwa kaayaan Allah anu ningali mustahil Allah salah nu teu ningali. Naon sababna? Sabab basor aya di Allah, jadi kaunuhu basiron teh atuh aya di Allah. Kusabab ayeuna aya iman dina manahna kaunuhu basiron aya di Allah, aya Allah teh anu ningali urang teh di mana bae aya kudu rasa ditingali ku Allah. Tukang dagang, tukang tani, tukang buruh di mana bae aya jeung kumaha we kanyataanna abdi teh rasa ditingali ku Allah. Mun angkat ayeuna rasa ditingali ku Allah, Allah ningali ka abdi sabab karaos Yesus teh bisa ningali. Allah nu ngabisakeun ningalina. Abdi rasa ditingali ku Allah. Engke angkat urang anu kadua nepi ka ufukil a'la. Naon ari ufukil a'la? Hadrat wahidiyah. Naon di hadrat wahidiyah tadi? Nu teu ngaos mah moal hafal hadrat wahidiyah jeung ufukil a'la teh. Nu nyebutkeun subhana rabbiyal a'la tibare toge teu hafal bahwa nepi ka ufukil a'la. 70 tahun umur orang teu apal ufukil a'la. Ngaji saban minggu jeung saban bulan. Tapi ufukil a'la teh apa? Mingguan we. 5 menit ayeuna apal ufukil a'la. Hadrat wahidiyah kaya Lailatul Qadar. Darajat di abidin teh 70 tahun umur teu apal. 5 menit mingguan urangna ku Allah dibukakeun apal ufukil a'la ka hadrat bahi lihat payuna dat Allah nunggal urang keur sujud subhana rabbiyal a'la diingetan sujud abdi ayeuna
walau disujudkeun nyaksi abdi kana gawe anu nyujudkeun abdi rasa disaksi ku Allah takeun sujud nyaksi ka Allah jeung nyaksi abdi disujudkeun ku di hadrat lahir dia lain sujud wungkul angkat ka sawah lain abdi nu bisa angkat ka sawah ngan abdi ku Allah dibisakeun angkat ka sawah jadi nyaksi kana gawe Allah ngangkatkeun abdi ka sawah abdi rasa disaksi ku Allah keur angkat ka sawah rasa disaksi ku Allah jeung abdi nyaksi kana gawe Allah ngangkatkeun abdi ka sawah itu di hadrat wahidiyah kayak minangka Lailatul Qadar di abidin nu tara ngaji moal kapanggih Lailatul Qadar teh eta ilmu ayeuna para ulama jalma teu disimeuhan ku ilmuna para ulama 40 poe teu ngajaran disimeuhan ku ilmuna para ulama hatena teh leuwih teu asbatan batu nu sok digali ku zaman neangan emas. Jadi ibu-ibu jeung bapak-bapak nyaksi kana hatena masing-masing bahwa abdi teh disimeuhan itu ku hate ku ilmuna para ulama atawa henteu asohibul bait adroku mabubetihi jalma nu boga imah leuwih terang kana kaayaan di mahna urang ge nu boga hate leuwih terang kana kaayaan di naha teh moal kusi nanyakeun ka batur. Jadi ketetapan cek dina hate cek dalil aki dalil nakli kaunu basiron aya di Allah da basor lagi aya di basor aya di Allah kaunu basiron aya di Allah lalawananana kaunu basiron ningali teh eta kaunu ama kaayaan Allah anu lolong. Jadi kudu terang kaunu ama oge deui naon sabtu saimana jalma nekadkeun di Allah kaunu husamian kaunu basirun aya di Allah kaunu ama Allah nu lolong ge aya di Allah deui teu saimana atawa nekadkeun ayeuna kaunu kaayaan Gusti Allah lolong eueuh di Allah kaunu basirun ge eueuh di Allah eueuh kabeh teu saimana nu asa imana teh boga tekad kaunuhu basiron maya di Allah kaunu mama eta eueuh di Allah. Ai ngaran ama teh ama salawasna atawa ama kakapeungan ama kacida lolong kacida lolong musan lolong eta lolong kacida lolong mengesan lolong pertengahan lolong we pan urang ge sok aya jauh mah antara pasrawas katingalina teh lolong eta engko lamun lolong sakabehna rawas-rawas ge ningali meungesan lolong we jumlah takapeungan ningalina lolong we tah mustahil di Allah mah jadi urang teh atuh salawasna kaudinga ku Allah di Cibantar keur ngaos teh kakuping jeung katingalin nyaritakeun bahwa unggal Jumat teh ngan gaib akhir sanajan tara ngaji di Cibantar ge keun digaibkeun di Cibantar keun supaya digaibkeun we jalma sakitu lobana pangmacakeun Fatihah mun ayeuna dibikeun kalusan kabeh wah amarikut peken matak sanajan tara ngaji ka Cibantar keun bae da urang Cibantar sok dipatihahan disangkana meureun Fatihah cara ngabagi cawuk lamun sabalik ayeuna hiji cawuk kulimaan dilimakeun 1/5 saurang Fatihah oge lamun dibagikeun mah cenah beureun cara kieu henteu Fatihah mah lamun 50 jelema di desa kali maca Fatihah kaya kasaurangna kaya 50 kali teh kaya 50 bae kasaurangna mata kulahnya haina kan ari Fatihah urang nu busul mah tepi ka ari Fatihah nu teu busul mah tepi ka eta mah minangkana
alus cek dina abdi mah kitu pangmacakeun pakai breng kitu. Eta supaya ayeuna deukeut di kuburan macakan. Tuh. Ingat tuh kuburan. Eta ari di kuburan daek maca Fatihah hari jauh. Jauh-jauh deukeut sarua di Barja. Kuburan di Barja, di urang aya di Barja. Di Barja tah tepina kaditu mah jeung urang Barja, ari urang mah dari urang mulki di dieu. Urang mah di alam mulki, di alam dunya. Beda daerahna itu mah di Barja, di alam itu. Terus sarua cacak ayeuna Jakarta jeung Cibatare teu aku. Angot alam beda, alam Barja jeung alam dunya. Alam dunya mah urang aya di dieu. Sok dahara di piringan, di itu mah dahara lain di piringan. Eusina itu teh. Nu kuaro diusulkeun jadi Fatihah ge urang kudu usul bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, orang alam diurus ku Allah tadi alam mulki, itu alam diurus ku Allah tadi alam lakut itu. Diusulkeun tepi kakara nepi teh. Hari kitu mah Fatihahan hoyang gura giru geus lantaran aya yang gura giru. Himpunan aya. Mata kaun ajengan adu panjang teuing eta santri mah teu pati betah. Kudu pondok. Pondok mana meter lah. Tukang dahar. Eta mah hadiah Fatihah tukang dahar mah dahareun we. Mudah-mudahan ditingkatkeun ku Allah Taala. Ketika sifat mani jeung sifat manawiyah ditanamkeun ku Allah tadi manahna. Al-Fatihah. Ya kana ada yang kata ini. Dengannya buat tidak ada asyarat engkau ini tidak nama tidak apa-apa buat tidak ada asyarat tidak dibalik tarotan tas lupus turun Al-Fatihah. Iya karena Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah harga jeung kana ieu asyarot nuduhkeun musannif. Bi qaulihi kana musannif ieu tarotan sakapeung kasulku mencorong. Non samsu asofihi pirang-pirang sifat alam seperti panongkoe. Tarotan sakapeung tasruku mencorong non samsu asofihi pirang-pirang sifat alam seperti alam mahmud Allah. Ayo asofi tegasna pirang-pirang sifat Allah asabihat ini serupakeun bisumusi kana panongkoe ala laili wujudika kana wujud anjeun seperti peuting ala laili wujudika kana wujud anjeun seperti peuting kuih deui
Ibnu Athaillah mapatahan santri Ibnu Athaillah teu diukur ku kolot umur, teu diukur ku lila masantren, teu diukur ku bisa maca kana kitab. Keun misi umurna teu kolot, masantren teu lila, kitab teu bisa maca. Ngan aya kahayang wusul tepi ka Allah. Socana ningali kana rupa aya nepi ka Allah, cepilna nguping kana sora aya nepi ka Allah, letahna ngasan kana rasa aya nepi, tukang nyadap ge apa amis, letah ngasan kana rasa hayang nepi ka Allah. Tukang nyadap geus ngajaran nanyakeun ka lanceuk ka di katatangga kumaha nepina ka Allah tina ngadarek kana gula amis, geus ngajaran cara. Tukang tani kasawan ningali mentok pare koneng. Aya kahayang nepi ka Allah mikir. Lamun teu kapikir jalan balik ka nanyakeun ka lanceuk ka di katatangga kabar. Tukang tani geus ngajaran ka lanceuk ka di katatangga nanyakeun jalan tepi ka Allah tina ningali montok dina pare. Geus ngajaran nanyakeun can. Geus ningali montok pare. Oh, so ngan nanyakeun mah jalan nepi ka Allah. Ajengan geus ngajaran mah patahkeun ka tukang tani tiap ningali montok pare teu nepi ka Allah. Eta caroge geus ngajaran mah patahkeun ka bojo di mana ka sawah rek ngaramet ningali aya montok pare sina nepi ka Allah dina montok pare. Geus ngajaran caroge teu acan. Di sarerea pada teraca. Ibnu Athaillah sasauran tarotan sakapun tasuku moncorong. Sumusu asopihi pirang-pirang sifat alam seperti panonton. Caa ngagebrai sifat Allah kudot irodat ilmu hayat sama jeung basar kalam itu sifat. Nu seperti ayeuna panon poe ngagebrai nase di mana caang panon poe boro-boro ayeuna anu deuskeut nu oge katingali caang panon poe. Doma sapi munding nabatat yamadat hayawan itu. Kudot irodat ilmu hayat ningali montok pare apal yen Allah Ta'ala bisa ngamontokkeun kana pare, ningali koneng pare apal yen Allah Ta'ala bisa ngonengkeun kana pare, boga karep motak pare dikonengkeun. Tadi teh sifat Allah yang murid ana urang teu ngatingan ayeuna koneng pare mah koneng pare we serta kana koneng katipu koneng pare. Padahal koneng pare ngomong tu pare koneng sabrak kuring pare koneng nyata kuring tingali pare konengan koneng di kuring lenjeun kuring. Jadi anjeun teu resep kana koneng kuring tapi resep teh ka Allah nu ngonengkeun kuring kuduna sakitu. Jeung eta koneng pare ngobrol ka urangna luput mengerti. Kota kantong oh parena koneng ngobrol ka urang. Kota kan landeuk parena koneng ngobrol ka urang. Nu di sisi ge nu di tengah ngarobrol kawe eta luput mun ka hati kurang. Bandel eta teh urang torek eta. Ari sumun mukmun mah unjun paung layar jimun urang ge sok macakeun dina. Sumun mukmun unjun paung layar torek kieu lolong. Moal bisa balik ka inaka. Jadi urang teu bisa balik ka. Teh karena urang aya torek kieu jeung sarotan sana. Panon poe oge tah. Pan sifat Allah teh kudrat Allah. Mun kajalikeun ku Allah kana kudrat Allah. Meh bre. Kudrat teh aya di Allah. Nepi ka nyaho di Allah tina kudrat. Bisa menengkeun kana pare, bisa ngamontokkeun kana pare, itu bisa. Ya kodir. Talat jeung kudrat.
mun Allah tadi cangkeun moncorong ka sifat Allah teh kudrat Allah bisa Allah ngontokeun kana pare bisa Allah menengkeun kana pare itu kudrat Allah ku Allah dicangkeun teh tajali ngaranna kana amal Allah kana gawe Allah khususiat Allah Ta'ala nu dibikeun ayeuna ka urang nepi ka ditajalikeun ku Allah kana amal Allah kana sifat Allah tapi di mana dicokot deui tajalina poek deui we poek deui liri ibarat ayeuna dipeuting suruh anu poek weuh cangpang poe cang bulan beda cang bulan jeung cang panon poe osopi tegasna sifat Allah asabil ieu nu sarupakeun bisu musik kana panon poe sarupakeun sifat Allah jeung panon poe ayeuna aya di luhur ngagebrai nya urang teh caang panon poe nu kacaangan ku panon poe kebon sawah sapi muni tapi kan teu pahili eta domba eta sapi eta muni ala laili wujudika moncorong sifat Allah kana wujud anjeun nu saperti peuting ningali kan wujud urang wujude wungkul ka Allah mah ngawujudkeun teu kapanggih pan laer eta teh poek padahal mah katingali ki jae teh ki umat teh mapai-mapai galang tadi sawah katingali wujudna katingali ngan Allah dan ngabisakeun mapai galang ka umat teu kapanggih tuh lain teu katingali anu kacang panon poe ngan Allah nu ngawujudkeun teu kapanggih poek wujudna aya ngan beuntak mah kana sifat Allah teu pilih ibarat peuting tapi mun kudu ditajadikeun maka nafal Allah gawe Allah keur ngalempangkeun kajaen dina galang tuh pan eta teh mapai-mapai galang itu teh sifat bisana Allah ngalempangkeun kajaen mapai galang ditajadikeun bisa aya ningali bisa ningali tapi lamun dicopot aya kabisa nu eta teu kapanggih bisa Allah teh ngalempangkeun jaet dina galang teu kapanggih bisa Allah teh ngamiskeun kana gula teu kapanggih bisa Allah teh ngasinkeun kana uyah padahal uyah mah karasa asin uyah asin katutup uyah asin katutup gula amis tak kahalangan eta nu jadi hahalangan ai ala asofika tegesna ngahalangan kana piangna sifat anjeun tegesna nu ngahalangan kana sifat anjeun adalah tian nu bangsa dat anjeun teh ku Allah Taala dibisakeun tanggung diri urang dibisakeun lempang dina galang anu katingali teh lempang urang we dina galang Allah ngabisakeun mah teu kapanggih tak kahalangan aku eta asa bihati nu sarupakeun bilali kana peuting nu disarupakeun jeung peuting dina keur peuting ngunuk hareupeun teh duka diriwa duka rangap duka naon teu katingali teu bisa nyebut poe eta teh patana harumang kadohir khususiyat ika katangkuan anjeun mangkadohir khususiyat anjeun ku Allah dibere nyaho ku Allah dibere bisa ku Allah dibere tanaga nepi ka 2 kintal kabawa ku sorangan khususiyat anjeun eta kabawa khususiyat ti Allah dikaanjeunkeun 2 kintal bisa katanggung henteu sainang-inang henteu di mah dicopot mah bisa hafal we ka bisa teh hengker deui we khususiat
Di patakunu maka aya anjeun qadiron eta nu bisa tadi mana khususiat kalau tadi bikin ka anjeun jadi anjeun teh bisa mangka aya bisana anjeun teh ku Allah teh bilahi kana patakunu qadiron bilahi mangka aya anjeun teh bisana teh ku Allah dibisakeunana teh tong di aku bisa kuring kowian tur anu kuat neungeul teh wajah sanajan ku pananganna hancur anjeun kuat teh ku Allah dikuatkeun bi ku Allah aliman turuninga bi ku Gusti Allah mun aya uninga ge khususiat dina uninga teh ku Allah dibere ningali ka Jakarta sanajan jauh najan si Bantar aya jauh ka Arab ngarap forma basi nepi pananganna ka ku Allah dipupikeun qadiron bisana ku Allah aliman uningan aku bahakala sinya seperti satu seperti gitu satu nama Pailat sajala maka di mana pertelah alika kanjeun di mana jelas kanjeun bisifati kudot ingkang sifat kudot jelas kanjeun aya sifat bisa dianjeun teh kitu nunjuk kana kana batu sagunung jadi emas jelas jadi emas aya kabeh teu saban-saban ayeuna unggal batu ditunjukkan unggal gunung tina jadi emas ngan gunung nu eta nuyukna curug dina waktu harita dijelegkeun ku Allah Taala eta jadi emas hadasa maka anyar datang pika dianjeun kuatin kekuatan maka anyar datang dianjeun kekuatan dua pintal di tangan suami nyicing geus siga nu hampan gotot anu nutup itu kuat nu ngaruku ka kekuatan teh hijaka kana apes anjeun apes dianjeun eueuh dan aya kuat teh Allah nu nguatkeun jadi kuat Allah eta mah di mana mah jadi kuat ka mahbub faida habab kuntu samahu alis nabi di mana tapi kana mahbub tegasna pikir saperna ku Allah jadi Allah kuat lagi kuat Allah bisa lagi bisa Allah tah aya nu kitukeun aya nu pikeun makom mahbub ampun hayang teuing kuring nu pikeun jadi makom mahbub nya sok kuduna muhib heula ti dieu ai muhib mah urang nu getolna dikir tasbih jeung tahlil kana najan bulan Syawal ge puasa we naon sababna sabab geus kabetahan puasa dina bulan puasa jadi ngan ukur lebaran teh ukur bocorna teh isuk mah puasa deui tanggeus karasa ngeunah puasana ari urang mah sabab geus karasa ngeunah daharna isuk dahar deui tibal batur mah ngarasa ngeunah puasa urang mah ngarasa ngeunah dahar sifat ini sifat ilmu sifat ilmu na Allah kalau dibikeun aya ka urang jadi nyamunanya ku Allah Kangjeng Rasul ku Allah dibere ilmu Allah dibikeun ka Kangjeng Rasul urang di Cibantar subuh masuk ngariung ka uning Kangjeng Rasul cek Kangjeng Rasul umat kaula sok daekeun ngaraji di Cibantar ya mungkin mata dipandangkeun di uswana anu umumkeun mah aja mukni kitu teh mending paewe yang mahal bea hadasa anu anyar datang pika dianjeun naon ilmu anu anyar datang dianjeun ilmu ku Allah diberi ilmu goto anu nutup si ilmu teh anu nutup si ilmu teh jahlaka kana bodohan ge anu nutup kana bodohannya bodoh anjeun teh eueuh tadi sieun ku ilmu ti Allah wa hakada
saperti itu satulina tarotan wallahu a'lam. Dina naon ya? Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna lahu jeung sanyana eta tetep pikeun mukmin anu salih hakikatan aya hakikat. Wa anna lahu hakikatan sabarna ke jalma-jalma mukminin anu iman nu suluk aya kitu nu iman teu suluk aya nu teu iman teu suluk loba. Nu iman ge nu suluk aya nu teu suluk aya nu suluk teh mah nu ngamah jalan tepi kalot tina rupa tina sora tina rasa hayang nepi na ka ngamah jalan eta dipake jalan tepi kalot. Ceuk kamari jalan suluk teh hiji syariat dua torekat katilu hakikat. Sholat eta syariat islahi dawahir dipake jalan dina sholat teh tepi kalot syariat torekat ayat torekat dipake torekat sholat teh jalan tepi kalot hakikatna kapanggih dina sholat munajat ayeuna kalot dina sholat hakikat. Jadi urang rek munajat kalot teh make jalan ayeuna sholat make dina sholat teh aya ilmu syariat. Dina sholat teh aya ilmu torekat, dina sholat teh aya ilmu hakikat. Tah magus ka amal syariat torekat hakikat sampurna mukmin teh ahli dohir aya iman, ahli batin aya yakin. Kan kadang-kadang ahli dohir apal ahli dohir mah tukang nempok kana dohir tukang tani ka sawah ningali paremontok eta ahli dohir. Tukang ayeuna ladang ka pasar mere jeung nampak eta ahli dohir. Kari ngontrol di urang teh geus jadi ahli dohir dina dagang atawa tani aya imanan atawa eueuh. Mana iman teh? Kadang-kadang dina salat ge iman teu aya. Dina salat iman teu aya nya salat iman teh nu salat ayeuna imanna eueuh sabab kuring nu salatna ge bisa kuring salat berjamaah lohor asar musuh kuring nu bisa eueuh alohan eueuh nu aya alohan mah kuring ku Allah dibisakeun tak aya sapar awal aya sapar sani kahadot wahidiyat panakeur salat teh nepi ka hadot wahidiyat da kuring nu bisa salat tuh lamun eueuh kuring masih kana teh moal nopol mulai nu adzan pada aya kuring we tuh aya kuring jadi kuring teh bisa nyeun ayat bisa nyeun bisa tawana lahum hakikatan katiluna sanya pikeun kamuminan nu suluk teh nepi kana hakikat. Jadi dina salat jadi munajat teh as-salatu mahalun munajat tutasoku mayadinul asror. Ilmu amal dina keur salat teh alon numerena ilmu alon numerena amal dina keur salat munajat. Kalau Allahu Akbar teh Allah Akbar. Akbar afal akbar sifat karaos akbar afal Allah ngarungku paena ka urang kuring teh ku Allah dibisakeun ngalakonan salat.
Saukukil mubin pinuh ku apal Allah, saukukil mubin pinuh ku sifat Allah. Akbar di mana apal jeung sifat geus kapangi dan Allah teh eta ngabogaan apal jeung sifat jadi Allahu Akbar teh Allahu Akbar. Akbar afal, Allahu Akbar, akbar sifat, Allahu Akbar akbar dat. Eta teh sapar awal nepi ka ukukil mubin. Can sapar ka hiji-hiji can kumarik terangna di Allah. Sok tanyakeun ka jalma teu apal sapar awal. Moal nyaho di Allah. Nihayatu makomil qalbi tutupna tempat hate sapar awal teh nepi ka ukukil mubin. Mana ukukil mubin teh? Kadang-kadang jalma 7 tahun masantren can apal ukukil mubin. 5 menit ayeuna kana mingguan yang bulanan ku Allah ditepikeun ka ukukil mubin. Qalbu apal qalbu nu melong sawah parena moto. Apal qalbu melong pasar, ladang di pasar. Itu qalbu ngudon ngetan ngarijeng idul jelema ku Allah diaturna tah rantaskeun pelongan ka beulah kale nepi ka eueuh tasonganna ka kidul eueuh tasonganna ka kulon ka wetan pinuh ku apal Allah kabeh. Allahu Akbar, Allah Akbar apal. Sabab maju tina leutik kana gede-gede kana kolot-kolot kana maut maraju kabeh. Mana itu maju? Bisa Allah ngamajukeun tina leutik kana gede, bisa ngamajukeun tina ayeuna kesed kana amis, bisa ngamajukeun tina hejo kana beureum. Bisa mana dipajukeun ku tina hejo kana beureum rambutan. Mana dipajukeun tina kesed kana rambutan tah nu dipajukeun ku Allah taala. Katingali tangan tungkul ka anak pinuh ku apal Allah, pinuh ku sifat Allah. Jadi saukukil mubin pinuh ku apal jeung sifat ta eta teh nihayatu makomil qalbi tutupna makom hate menepi ka ukukil mubin. Apal jeung sifat teh dina dat Allah. Jadi pinuh atuh kudat Allah. Ta ieu teh pinuh kudat Allah kabeh. Wana lahum haqqatan sabenerna pikeun ka ayeuna mukmin nu suluk teh nepikeun hakikat. Munajat dina hakikat mahal harga nepikeun hakikat. Mun cara dina kalapa mah mahal kalapa hakikatna naon? Aya minyak dina kalapa. Mun tepi kana minyak nepikeun hakikat, mun teu tepi kana minyak mah teu nepikeun hakikat. Mata kalau yang tepi kana minyak kana kasok kalapana piceun tapasna jeung batokna parut kalapana peres tuluy geus diperes taheur geus ditaheur jadi minyak. Tah minyak teh hakikat geus dipake minyak teh aya sesana sok disebut ceuk urang jalan tah jalan jalan syariat syariat hakikat tiba heula ge apal urang teh kalapa di Cibantat teh kitu aya tapasan aya batokan aya kalapaan meunang minyak tina kalapa kan ari tah jalan mah teu kapangi ngan jalan tah al hakikatu ari hakikat ismun eta ngaran hakikat mah eta teh ngaran 5 kana perkara uridan dikarepkeun bikan itu nu dikarepkeun eta perkara tah nu dikarepkeun ti deungakutan ayeuna kalapa Tasik Bandung Jakarta teh karana eta aya minyakan ngan samemeh jadi minyak ge geus payu so aya nu payuna teh tina kalapana aya nu payuna teh geus meunang marudna aya nu geus meunang meresna kitu teh kalapana. Udidan dikarepkeun bihiku itu mah naon mah perkara udia anu dipeuneun lahu kana itu mah hakikatan saja nu dipernahkeun kana sajatina salat teh kuduna mah munajat ka Gusti Allah. Maka aya
mujahadah. Hate sok lumpat ka kebon ka sawah. Sanajan lumpat ka kebon ka sawah perangan hate teh ayeuna lumpat ka sawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat rek alhamdulillahirabbil alamin ka sawah tah pengkolkeun da urang teh keur salat. Jadi ingatna kana alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim ka pasir pengkolkeun deui kana kitu we gitu teh. Asal pengkolkeun deui da urang teh maksudna salat teh rek munajat. Ayeuna atuh ingat-ingat kana lapad heulaanan mah. Yen nama pempisah. Matak diajar Bismillahirrahmanirrahim dibaca sina lempeng babacaan Bismillahirrahmanirrahim kurang teh ngajaran di 2 jam mah kitu ngalalempeng maca Fatihah 70 wangsulan diajar can ngajaran diajar kitu. Jadi ujug salat teh dipake ayeuna munajat ka Allah diajarna dina keur salat batur mah di luar salat diajar teh. Ieu mah ari geus dina waktuna kakara diajar. Waktu make kakara diajar. Nu dikarapkeun ku eta perkata hakikat. Minal haqqi inatina anu benar min haqqi sain tina hakna hiji perkara tina nu bener hiji perkara munajat ka Gusti Allah. Ida sabata di man tetep naon ma'al haqiqati hatina hakikat ai haqiqun tegas haqiqun nyata haqiqah takna ulah disangka eta tak amuanaskeun. Jadi wata waritana pihidina itu hakikatun teh eta mah tinakli menang minahkeun tanah teh minal wasfiyah tina bangsa sifat ilal ismiyah kana bangsa isim. Jadi hakikun kama si gambaran cara penjelasan pi lafzian alamatina pada alamah teh ata waritana lesa lain ieu tak dina alamah teh eta litanisi lain ngamuanaskeun. Jadi tak dilapan alamatun teh teu ngamuanaskeun eta mah kitu. Wal haqiqatu hakikat eta hadanadu ieu ningali al batinu batinta hakikat mah ningali aya anu ngagaduhan mobil B hiji-hiji 55 SMA sah Pak itu ngahalangan aya poso namanya itu terus kakait ku mobil hayam gitu nya sok atuh mangga teraskeun itu terus kakait ku mobil hayam supionana saya wal haqiqat wa hakikat sunah di dieu anadu teh ningali di bawah tinil umur kena jerona belakang perkara ngaran hakikat di dia eta ningali kana batin umur. Jadi ningali ayeuna ka makhluk teh sinepi ka nyaho di Allah hakikat nama urang teh sina nyaho di Allah mata ku Allah taala beurang aya panon poe peuting aya bulan maya bentang nujumul ilmi Komaru tauhid samsul marifat sina nyaho tapi urang teh nyaho panon poe wungkul teu apal ka Allah anu nyieun ayeuna panon poe bawatin wasudil apali jeung nyaksikeun perang pada melan jeung ningali kana damel Allah teh dina panon poe teh aya cang dina bulan teh aya cang dina bentang aya cang minallahi ta'ala ti Allah Allah anu nyieun teh urang teh sina ngarti bahwa Allah teh aya iman we ahli dohir tiap ningali bulan bentang panon poe teh aya nu nyieun bulan bentang panon poe nyaeta ilah teh ahadiatul jami jami haqqi wujudia sifat kanunggalan perhimpunan ti sakabeh katujuh dia kan alhamdulillah hirup urang ku Allah taala nepi ka ayeuna zaman mukni mudah-mudahan can ayeuna jadi santri Abu Bakar Ansori
ulah bakal dipisahkeun armaje dasar malah urang ge ngajam saumur hirup kuring teh moal eureun ayeuna ngaji jam wa iya wallahu bisawab. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.